wa wa ba'dama wa laysa jarabal khabar wa ba'dala wa nafikana qariyuja wajaro jeung ngajerkeun naon alba ba al khabaro kana khobar ba'dama dina sabada lapad ma dina sabada lapad ma hijajiyah ngaranna ma hijajiyah kawas kamari amun kamari mah lain ma labannya aya la hijajiyah aya la tami akurnya emanya kemarin teh malah makenenya nya mak akur makene kala ma aya karib ngaranna mana mahijajiyah walaisa jeung lapar laisa wa qad yujaru jeung terkadang dijarkeun itu khobar ba'dala dina sabada lapadna wa nafikana jeung kana anu dinapikeun wa nafikana jeung kana anu dinapikeun innakirati umilat kalaisna qad talilata wa inzal amala umilat diamakeun naon la lapad la umilat diamakeun naon la lapad la kalaisa seperti lapad laisa binakirati dina pirang-pirang isim nakirah wa qad tali jeung terkadang nyanding naon lata lapad lata wa in jeung lapad in zal amala kana ieu amal zal amala kana ieu amal wa malilata fi siwa hinin amal wa hadfu di raf'i wa syawal aqsu wa malilata wa malilata jeung teu aya eta tetepikeun lapad lata fi siwahinin dina salian ti lapad hinin naon amalun amal wa hadfu dhirofi jeung ari ngabuang ieu ropa wa hadfu dhirofi jeung ari ngabuang ieu ropa tegasna isim lata fasya eta masyhur itu hadfu fasya eta masyhur itu hadfu walaksu jeung ari sabalikna qala eta saeutik itu hadfu qala eta saeutik itu hadfu sudah baca barang bismillahirrahmanirrahim kamari teh masih kene ngajelaskeun nyaeta amina wase anu kaluaran tina harapnya namun
mun kamari kan ngajelaskeun kana lafaz ma bahwa ma itu bisa beramal sapertikeun lafaz laisa ngan pada aya naonan ya syaratan. Tapi beramal itu tapi beramal itu nemutkeun ulama saha? Ulama hijajiyyin ya amari. Anapun nemutkeun ulama tamimiyah itu henteu beramal. Aya dua ulama pannya. Balikan deui bisi poho deui pan. Kan urang masuk poho. Tadi ingatan deui ya. Kembali pan ma itu bisa beramal seperti itu lafaz laisa, tapi makna numutkeun ma ulama hijajiyyin ngaranna ma hijajiyah. Numutkeun ulama tamimiyin ngaranna ma tamimiyah itu la ta'malu syai'an henteu beramal. Numutkeun ulama tamimiyah. Lamun anu beramal numutkeun hijajiyyin ma hijajiyah itu kamari ngabutuhkeun kana syarat. Geuslah kamari syaratna kabeh. Nah, tinggal ingat teruskeun ya. Wa rafa ma tufin bilakin au bibal mimba diman subin bimazam haisuhal. Walzam jeung kudu ngamistikeun anjeun, misti hukumna ieu. Ada aya misti, aya teu misti. Lamun misti berarti harus, lamun teu misti berarti bisa, boleh, hukumna jaiz. Ieu mah misti, berarti henteu menang henteu harus. Walazam jeung kudu misti anjeun ropa matupin kana ropa namatub bilakin au bibal kulapar lakin au bibal atau kulapar bal. Nah, di mana-mana aya kalimah diatapkeunana kana khobar ma. Khobar ma nya, panu khobar ma tinggal naon? Tinggal nasab. Kadek mana ieu ma nu kamari anu beramal seperti kenapa laisa. Ma Zaidun qaiman. Berarti khobarna tinggal nasaban. Ha dinasabkeun ku lafaz ma. Kadek ieu mana ma hijajiyah ma anu beramal. Kumaha lamun aya kalimah diatapkeun kana khobarna, tah maka ieu kumaha harap atapna. Engke aya harap atap tinggal di kana sarana tuh. Idza waqa'a di mana-mana terjadi bada khobari ma dinasabada khobarna lafaz ma anu beramal naon atipun atap. Jadi aya atap, aya matub diatapkeun kana khobar lafaz ma. Nah, secara lafaz kulantaran khobar ma tingkah nasab otomatis berarti matub kudu tingkah naon? Tingkah nasab gitu kan? Sisa labdina pada nah tapi ieu mah kumaha harap atapna. Nah mata cek di dia ya. Di mana-mana aya kalimah aya matub diatapkeun kana khobar ma fala yakhlu imma yakuna muqtadiyan lil ijab aula maka moal kosong tina anu ngudukeun kana mujab jeung henteu mujab. Berarti aya anu nimbulkeun kana mujab, aya anu nimbulkeun kana salab. Aya anu ngamistikeun kana mujab, aya anu ngamistikeun kana salab. Mujab teh nyeta henteu napi. Lamun salab itu manfi ulah sabatu manfi we nya. Aya anu ngudukeun kana mujab ijab, aya anu ngudukeun kana manfi. Dina harap atap itu. Orang contohan ini. Kayak ada aya contohna. Fa in kana muqtadiyan lil ijab ta'ayana raful ismi al waqibat. Di mana-mana si harap atapna teh ngudukeun kana mujab lain ngudukeun kana manfi, maka mesti tingkah ropana eta maktub. Ona tingkah nasab. Nah, wadzalika nahu bal walakin ta lapad bajeng lakin ieu harap atap anu muqtadiyan lil ijab. Bener kan nih? Harap atap bal jeung lakin ieu harap atap anu ngudukeun kana ijab, kana mujab.
bisa nganyaukeun kana mujab jeung henteu maka urang kudu apa manana. Patakulu tinggal dicontohan ieu. Majaidun qaiman, majaidun henteu ari ki Zaid qaiman eta anu nangtung. Hartina ki Zaid henteu nangtung. Manfi ijab. Ijab manfi. Manfi pan. Ieu lamun can dia hubungkeun jeung lakin qaidun. Encan karek majaidun qaiman karek sakitu. Lamun majaidun qaiman berarti ieu hukumna manfi sabab ki Zaid henteu nangtung. Terus aya atap ieu lakin qaidun tetapina ki Zaid anu nang ieu berarti maknana ki Zaid mereka deui majaidun qaiman lakin idun teu ari ki Zaid eta anu nangtung balik ta anu diuk berarti ki Zaid kumaha diuk cing ki Zaid diuk mujab atawa manfi mujab lain manfi pan ieu aya manfian kuduna mah hukumna kumaha manfi tak ieu ngaranna harap atap atau muqtadun lil ijab nu kieu ngaranna sabab ngudukeun kana ijab muqtadiyan lil ijab lamun muncan keterapan ku harap atap mah jeung matubna ieu hukumna kumaha manfi tapi geus aya harap atap ieu jadi naon jadi mujab tanu kieu ngaranna harap atap atau muqtadiyan lil ijab. Maka angke harap atap itu aya dua. Aya harap atap atau anu muqtadiyan lil ijab, jeung harap atap anu henteu muqtadiyan lil ijab. Anu muqtadiyan lil ijab ngan aya dua. Hiji lakin jeung lapad bal. Dua tah. Anu ngudukeun kana ijab. Contoh deui ayeuna, au bal qaidan atawa kulapad naon? Bal. Kulakin tapi bal akur manana? Majaidun qaiman bal qaidun teu ari ki Zaid eta anu nangtung balik ta anu diuk berarti ki Zaid teh diuk ijab manfi ijab. Payaji boropolismi tadi mana harap atap na dua ieu ku bal jeung lakin anu ngudukeun kana ijab maka si matubna mesti diropakeun. Itu matak cek tadi dina bet wal zam kudu ngamistikeun anjeun rob amatu pin bilakin au bibal kana ropaana matub tapi matubna ku harap atap lakin jeung lapad bal padahal matub alena tinggal naon tinggal nasab kulantaran harap atap nalakin jeung bal anu muqtadiyan ijab maka mesti digumakeun diropakeun maka ieu contohna digomakeun diropakeun lakin qaidun ulah lakin qaidan walaupun matub alena naon nasab tah ulah dinasabkeun bau bal qaidun digomakeun diropakeun fayajibu ropolismi ala anu khabaru khabaru mubtada mandupin maka mesti lapad qaiduna itu digomakeun diropakeun. Jadi naon anau khabarun mubtada madub ngajadikeun khabar tina mubtada anu dibuang. Mana mubtadana? Wa taqdir lakin huwa qaidun wa bal huwa qaidun. Itu lamun digumakeun, lamun ditakdirkeun berarti teu meunang dijadikeun naon? Atap. Mereka deui. Berarti teu meunang dijadikeun atap dikembalikan kana mubtada jeung khabar. Terus kumaha eta kapan aya harap atap? Maka engke si matubna sajumlahan. Berarti kitu. Jadi engke sajumlahanana jumlah ismiyah berarti nya mubtada khabar nyicingan dina mahal nasab sabab matub alena nasab. Kitu. Jadi ieu lapad qaidun jadikeun khabar tina mubtada anu dibuang.
mubtadana lapad dua matak di dia wa takdir lakin wa qa'idun wa bal wa qa'idun wala yajuju nasbu qa'idun atap ala khabari ma teu meunang dinasabkeun enggak boleh ya teu meunang dinasabkeun wala yajuju nasbu qa'idan teu beunang dinasabkeun atpan ala khabari ma diatapkeun kana khabar ma itu hukumna henteu teu meunang dikumahakeun dinasabkeun. Naon sababna? Sabab kan ari matub. Ari matub itu hukumna akur jeung amil samemeh matub aleh. Hukumna teh gitu. Engke lamun diatapkeun ka dinya berarti ki teh lain nangtung tapi henteu nangtung. Hadi. Balikan deui. Kawas dina naon? Kalau dina atap kieu pan? Zaidun. Lamun make wawu atap. Zaidun qaimun wa qariun. Zaid anu atawa contoh ieu nya make wawu tapi Zaidun qaimun wa qaidun. Zaid anu nangtung jeung anu diuk. Takdirna kieu pan? Zaidun qaimun Zaidun qaidun. Itu lamun make napi ma Zaidun qaimun wala qaidun. Takdirna ma Zaidun qaimun ma Zaidun qaidun. Duana naon? Napi kan. Namun atap. Lamun ieu diatapkeun maka sapertikeun kitu. Angke bakal napi duana. Ma Zaidun qaiman lakin qaidun berarti ma Zaidun qaiman ma Zaidun qaidun. Ieu teh kumaha napi kabehanana henteu. Tamaka dina lakin jeung bal maka ngaranna harap ataf muqtadiyanul ijab keur ngamujabkeun anu asalna manfi jadi naon? Ijab. Tuh. Nah, maka teu meunang dijadikeun atap sabab bakal lieur lamun dijadikeun atap. Teruskeun wa in kana harful ati bugairu muqtadil ijab di mana-mana harap atapna lain anu ngudukeun kana mujab. Nyata lain bal jeung lakin. Kalau wawi wa nawiha jazaan nasbu wa rafu maka meunang nasab meunang ropa. Lamun harap atapna lain bal jeung lain lakin. Jadi wajib ropa teh lamun harap atapna lakin jeung bal. Lamun salian teh lakin jeung bal maka meunang dua. Hiji meunang nasab, dua meunang ropa. Wal mukhtar an nasbu tapi anu dipilih naon? Nasab berarti dijadikeun ma'tuf. Nahu ma Zaidun qaiman wala qa'idan. Ma Zaidun teu ari Zaid qaiman eta anu nangtung wala qa'idan jeung teu anu diuk tah ieu mah dikumahakeun dinasabkeun sabab harap atapna lain lakin jeung lain bal. Wa yajuju rafu menang ropa meunang fataqulu wala qa'idun menang ngan tadi teh ya ngajadikeun khobar tina mubtada anu dibuang wa huwa khobar li mubtada mahdhuf wa taqdir wala huwa qa'idun tadi teh fa fuhima min tasisul musannif jabarabi bima idza waqa'a subada bal walakin ana wala jabarabu bada gerima simpona bahwa di mana-mana aya kalimat diatapkeun kana khobar maka tingali harap atap. Nah harap atapna muqtadiyanul ijab atawa lain. Lamun harap atapna muqtadiyanul ijab nyaeta lapad bal jeung lakin maka wajib diropakeun. Ya ngajadikeun khobar tina mubtada anu disimpen. Ngan lamun harap atapna lain muqtadiyanul ijab salian telapad lakin jeung bal maka meunang dua meunang ropa meunang nasab. Ngan anu mukhtarna nasab anu muhtar meunang diropakeun meunang berarti eta ngajadikeun khobar tina mubtada anu disimpen atawa buang. Hadi teh geus sakitu beres. Terus ge
Wa badama wa laysa jarabal khabar wa badala wa nafi kana qad yujar. Wa jara jeung ngajarkeun naon babal khabar kana khabar. Badama wa laysa ieu setengah bait ieu hukumna masyhur. Jadi masyhur atau kasirnya bisa kasir lah. Kasir itu kebanyakan. Kebanyakanna khobar dijarkeun ku ba lamun khobarna khobar ma anya khobar lapad laisa. Mereka nih khobar ma anya khobar laisa itu masyhur atau loba dina khobarna dijarkeun ku harap jar ba. Kebanyakanna aya anu teu dijarkeun ku ba aya kan beda sedikit. Tinggal kana sarana. Tuzadu alba kasiron dijadikan zaida ba kasiron kalayan loba fil khobari ba'da laisa wa ma dina khobar laisa jeung khobar ma khobarna itu kebanyakan osok dijarkeun ku ba harap jar. Kade kasir teh kebanyakan bisa teu dijarkeun ku ba harap jar bisa tapi hukumna kumaha ke setik kebanyakanna loba dijarkeun ku ba harap jar. Nah qala ta'ala syariat Quran alaysa Allahu bikafin 'abdah. Ayat apa laisa? Mana isimna? Apa? Allah. Mana khabarna? Nah, ya harap jaran. Nah, khabar laisa itu kebanyakan osok make baharap jar. Khabar apa laisa? Ayat deh. Alaihissallahu bi'azizin dintiqam. Mana khabar laisana? Bi'azizin itu keterapan ku baharap. Nah iya hukumna kasir itu loba. Khabar lapad laisa keterapan ku baharap. Wa ma rabbuka ta'ayna mama. Khabar ma berarti pancik tadi dina bait wa bada ma wa laisa. Khobar ma jeung khobar naon? Laisa, lain laisa wungkur. Kan beda contohna ieu laisa heula. Ayeuna khobarna khobar ma. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya malun. Mana isim mana? Mana khobar mana? Aya Arab jaran? Oh, aya Arab jaran. Jadi kebanyakanna seperti gitu pokokna mah khobar ma jeung khobar laisa kebanyakanna osok katerapan ku baharap jar. Jadi wa ma rabbuka bidzallamin lil abid wa ma rabbuka. Nah isim makna khobarna tuh katerapan ku baharap jar. Nah ieu hukumna kasir. Kadi teh. Ya sakitu imam beres. Atawa aya dina sarana tuh. Oh, kali setengah bait kita geus beres. Wa badala wa nafi kana qad yujar. Wa badala jeung dina sabada lapad la. Wa nafi kana jeung kana anu dinafikeun. Qad yujar eta terkadang dijerkeun. Eta qad terapkan fiil mudhari hukumna hukumna qalir teh jarang terjadi. Nah berarti di mana khobar la maka jarang keterapan ku baharap. Amun khobar la atawa khobar kana anu dinapikeun maka khobarna jarang keterapan ku baharap. Tapi bisa, bisa. Da ieu mah keur ngajelaskeun kana hukum naon. Loba jeung saeutik terjadina. Itu maksudna. Gitu. Loba jeung henteu terjadina. Ngan ieu aya qad terapkan fil mudhari. Ya hukumna kumaha? Langka ieu hukumna. Jarang terjadina, tapi terkadang aya terjadi. Orang contohan gara anu lapad lana wa badala sabadala. Nah ayat dina bait nih. Wa qad waradat ziyadatul ba qalilan. Tuh.
Nyatana datang nambahan ba qalilan bari hukumna kumaha. Qalil jarang terjadina fi khobar wala dina khobar khobala tu dina khobar la mah hukumna qalil. Lamun khobar ma masyhurnya loba, lamun khobar la mah saeutik. Contohna aya dina bet bana bartawil fa'un fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fakun li syafi'an yawma ladzu syafa'atin bimugnin fatilan am sawadib niqaribi fakun li syafi'an yawma ladzu syafa'atin bimugnin fatilan an sawadib niqaribi fa'ulun mafa'ilun 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 akun li syafi'an yawma ladzu syafa'atin bimugnin qalilan an sawadi bani qaribi wa kulli syafi'an yawma ladzu syafa'atin bimugnin qatilan an sawadi bani qaribi. Jadi fakun maka kudu bukti anjeun lipikeun kuring syafi'an eta anu nulungan yauma ladzu syafa'atin dina hiji poe anu henteu ngabogaan syafaat bimugnin eta tetep ku anu nyugihkeun fatilan kana korma
fatilan kana korma tunggal an Siwad bin Qarib ti Siwad bin Qarib an Sawad bin Qarib ti Sawad bin Qarib. Ieu anu jadi contona nyaeta lapad bimugnin katerapan ku baharap jar khobarna. Khobar naon? Khobar ladu syafa tinta aya lapad la khobarna make baharap jar. Ieu hukumna qalilan hukumna qalil. Eta hiji anu qalil. Nomor keduana anu qalil teh wadafi kana anu dikumahakeun. Napikeun nya. Jadi anu qalil teh penduanya. Hiji khobar la, dua khobar kana anu dinafikeun. Khobarna itu jarang katerapan ku baharap jar. Tapi aya anu terjadi aya. Mana contohna? Tah ieu aya jadi contohna ieu. Wa fil khabari mudhari kana al-manfiyah bilam kaqali wa in muddatil aidi. Aku bana bar tauhid. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim id aj sya'ul qaumu ajalu. Ini wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim id ajsya'ul qaumu ajalu. Barangala tina wajana faulun mafailun 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 faulun mafailun. Kamuskan ya. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim ida sya'ul qaumu ajalu. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim ida sya'ul qaumu ajalu. Wa in muddat ajeng lamun dialungkeun naon al aidi pirang-pirang leungeun ila zadi kana bekal lam akun tamwa bukti kuring bi ajalihim eta tetep panggancang-gancangna itu kaum id ajsya'ul qaumi lantaran ari pangkasengsrem-sengsremna kaum lantaran ari pangkasengsrem-sengsremna kaum ajalu eta panggancang
kancangna. Coba mana ieu nu jadi contohna? Lam akun bi aja lim khobarna aya ba harap jar tina khobar kana anu dinafikeun hukumna qalil kebanyakan mah cara make ba harap jar ngan beda osok aya gitu. Jadi balikeun deui ieu mah keur nyantoan anu kalungkul bahwa tadimet khobar ma khobar laisa itu masyhur kebanyakan osok make ba harap jar osok keterapan ku ba harap jar bisa terjadi henteu keterapan ku ba harap jar bisa terjadi ngan pena hukumna qalil. Lamun khobar jeung lapi kana anu nyapikeun maka hukumna terkadang katerapan berarti kebanyakan henteu katerapan ku ba harap jar. Lamun khobar la jeung khobar kana anu dinapi dua bet nih gila 2 bet oke geus sakitu lah barang bet